Hadirin kadang mitra sadaya segitu disawur sesepuh rombongan di luar paragat nemrak si horeng si mana horeng intina pamaksadan kena paripaos cang bulan ambil-ambilan turuk-tuk hayam kemantu sedang ambil tuan putra purah nutu purah nyangu purah nyisingan imah gede kitu noteh barinya kau tutungkusan gunung luhur lir tanpa tutugan ku jangkungna sagara mayak faklir tanpa tepian ku legana bawi raos kabingah pribumi mah langkung tikitu tamu wilih kabujang pundung manten enggal tamu gera bagiakeun kamu ngabagiakeunna sumangga ka wawakil ti pribumi di haturanan majang ka payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Timpah tipayun urang sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam mugia salamina Allah dugikeun kajungjunan urang sadaya buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasadaya kaula wargina para sahabatna ugi sadaya umatna anu mutabaah kana ajaranna dugi ka yaumul qiyamah. Mugia urang sadaya diangken janten umat anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuri hormat kapayunan sadaya anu sumping, wabil khusus para kiai, para ajengan anu hadir dina waktos ayeuna, utami kula wargi besar Pondok Pesantren Miftahul Khair sareng para kula wargina nu sami dibihormat teu kakantun rombongan calon panganten pameget anu tipalihan Ciamis kasakumna anu sumping, kasadayana wilujeng calik wilujeng lengah dina tempat anu mung sakieu buktosna. Asmana calon sepuhna panganten istri kasadaya anu sumping aturan wilujeng sumping bingah ku kasumpinganana namung hapunten sagedengan ti bingah simkuring sakula wargi tetiasa ngahurmat tetiasa ngabagiakeun kupang bagia anu bujeng dugi kana tahap sampurna teu dugi kana tahap basajan acan ditempatkeun oge dicalikeun oge dina tempat anu sakieu buktosna nu sadidinten mah ieu tempat biasana sok dianggo ulin hayam waktos ayeuna dianggo nyalikeun para tamu sadayana. Sanes terang kana kautamian tamu kedah dihormat mung kamampuhan anu mung sakikieuna. Bawiraos ageng harapan mugia wargi dulur sadaya ngaraos bingah ku panampian simkuring anu sakieu buktosna. Bade ngahapunten. Alhamdulillah salajengna simkuring kedalisan di asmana sepuhna calon panganten istri diwarang nampi kana naon rupi nu parantos didugikeun ku sesepuh rombongan tadi nu kahiji nampi disilaturahmian. Mudah-mudahan
tepangna dua kulawargi jantan wasilah Allah Ta'ala ngalungsurkeun pirang-pirang barokah kanggo urang sadaya na amin. Nu kadua nampi dipasrahan panganten lengkap sareng cacandakanana, mudah-mudahan insyaallah sakedat deui bade dilaksanakeun akad nikah urang sakseni kusadayana. Mudah-mudahan acara akad nikahna dipabarinan kalancaran, teu aya halang sareng harungan naon-naon, kasayan di asma'na pun besan. Mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirang langkungna tawakuf hapunten anu kasuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.